Hejo lemok dan daunan rajegna tutuhan sursor sainu hareran. Walah, iya iki. Marga satwa di sarada manuk gede manuk letik pasuliwer. Kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Segupami ningali kasalbakeun rungka-ringka nagalang pasawahan. Tuh. Anu parena keur mejeuna hejo lemok. Tumpang sari dina galang kacang panjang surawung lensa jeung terong. Tuh, iya iki. Awis ieu patempatan teh subur makmur. Ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandangna sewang-sewang tawis aman. Leres. Si horeng aya hiji kasepuhan anu parantos kasipu ku pangaweruh. Walah, Kapatri ku pangarti kaasah ku pangabisa tutas tina didikan rohani lan jasmani. Ahli nulung kanu butuh dalang kanu susah ngajait kanu titelem. Ngahudangkeun kanu labuh merek kanu daek nyangan kanu poekeun. Kajojo ku jalma ti mana-mana. Nanging dina danget ieu pakampungan runtang ranting. wah, subung katinggalna ulang. Biasana barudak alulin di buruan. Beres. Ayeuna jadi sepi jempling kayaan pakampungan. Kandenan. Bujang hingga jama hayam doma oge parantos lenang. Walah. Teu aya. Beres. Margi aya anu ngaranjah ieu pakampungan teh nyaeta ti hiji tempat anu kasebat Sela Bengkah. Doh, Nyaeta rombongan kalabaka sabatur-batur leres. Nagoromo penginten. ngagoromo ngahaja beak sasatoan ayeuna jalma ditewakan di hakanan. Leres. Numawi dina dangat ayeuna anu masih kene tahan di kampung Kajabiti Ijerapa. Walah, iya iki. Numawi ngahaturanan lingih putrana ti Pusir Dayeuh anu ngadon ngiring usaha kapamanannya tawi Narpa. Ayeuna dihaturanan lingih ieu Irawan Gunirahangan Dika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Wah, Buah hati kemang soca mustika ama di pawenangan anu payus di piagul kalayan di pireus yap kaharep cu tawaneun deh. Kangjeng Rama putra nampi kana pembage kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun samasungkem koyok panjenengan ditarima cu kalihna ti eta hapunten tina anu pihak kata melaran putra jelaran di Pusir Dayeuh teh geuning repot mayunan tamu-tamu anu ngahaja balanya. Tenanau. Leres. Ngan parendene kitu kase. Hirup mah genteng-genteng ulah potong. Kandenan. Sanajan hapa geranggeyan. Rageyan. Laras kaula nun tansah diajeng-ajeng aya pikersa naon. Oge ninggal kaayaan patempatan dugi ka suwung kieu. Tapi kacumplang-campling. Bumi-bumi teh nganu kurcing galblug katepak angin teu aya jalmina. Leres. Ieu teh aya kajadian naon persama? Kieu kasih. Walah, cobi sepuh. Geningan kitu hirupna di alam dunya. Leres. Beuki dieu beuki kaharti. Hirup anu pinuh dina alam romantika kahirupan ieu teh sakurang-kurang namah matak aral jeung subaha. Tangtos. Ai beuki kahartina geuning dunya teh ieu sasatna
alam rame jeung alam sakedung alam saliwat sabab naon sabab aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat deh eta urang ngaliwatan panto maut ai maut teh nyaeta awal tina kahirupan anu abadi sumuhun laras kaula nun ngan samemeh mulang ka alam asal doh alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang wallah leres sepuh di dieu urang kudu numpuk-numpuk kahadean anu eta kahadean teh bakal nganyeredkeun urang nyaeta ka alam asal urang anu nya wah eta laras kaula nun taku kituna pek gedean amal gedean kahadean gedean jasa amal urang anu bakal mentaskeun tina alam kariweuhan kana alam kanikmatan hartina urang teh ulah berat teuing ka dunya ulah kakonengan teuing wah yakin hiji waktu bakal pidang jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawanya maut pingaraneunana wallah daya deui eta urang sepuh laras kaula nun pangna dicalukan teh bisi lain bisi deui da bakal aya kajadian ama bakal rumpak saringin di buruan kan tenang geus eta mah geus aya ku syariat mah bakal ngaligincing mulang ka itu teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu solenang acan dibungkus ge kudu hirup kan tenang ulang kekena tiasa ditangtoskeun kitu is bisa geus aya gambaran pokona mah ama teh rek bajuang dek melaan masyarakat di ieu kampung katingali ku hidup kasaksian nepi ka suwung jalma-jalma ngararungsi doh laras kulang beak sasatoan jelema dihakanan ku si kalabaka amuing eta nu gambaran sabalad-balad naon pangasi kalabaka kitu deui menang beja genep bulan anu geus kaliwat di nagara Pringgandani aya hiji raja kakasihna teh Arimba Prabu Arimba laras kulang tak ari Arimba teh sampun ngemasing pati tu makaning perlaya dah leres cenah mah aya nu ngaroga hala gitu Raja Arimba nagara Pringgandani Allah atos lajeng ta ai si kalabaka teh patalukanana eta Arimba sumuhun leres baheula Arimba dipenta tulung ku ama nyaeta pikeun nalukeun si kalabaka taluk tapi kabejakeun meureun Arimba sampun ngemasing pati tu makaning perlaya nya si kalabaka teh kamuh deui panyakitna teh kamu deui panyawatna teh mah ngakanan jelemana teh kamuh deui bijil deui kanibal bijil deui jelema denawa kanibal ta ayeuna teh ngagalaksa ka kampung-kampung ama teh deudeus ka si kalabaka cekeng kalabaka entong make jeung ngakanan jelema daloba keneh hakaneun sajabati jelema laras entong oge seueur keneh sok naon pamenta maneh moal burung dilaksanakeun nya aya pamenta nasi kalabaka teh heug kaula muarek ngakanan deui jelema tapi pamungkas anu kudu dihakan teh maneh ka ama teh kitu teh eta disangeman ku ama disanggupan doh ieu cilaka malah sajabana ti maneh teh cenah pangejokeun sapadati mah tuh tinggali ama teh geus ngejo sapadati poe ieu pisan ama teh bakal dijemput ku si kalabaka ama dek dijieun deungeunana amuing sangu sapadati
sama sapariuk tak itu sebenarnya ama dek ninggalkeun alam dunia jelaran dek dihakan kusil kalabaka cara menang-menang Gusti patengatin merah patengatin salen pawar Irawan barang ngadang bingung nu teu mangge tungtung susah manah nu taya sudana. Doh, ieu inggih. Mun nirahangan di kakawadaling lisan, meh. Sadaya-daya paralun malum anu disuhunkeun nu ninggali nu dipamrih hapunten anu diseja. Naon? Awon kapi unjuk. Tibatan Kangjeng Rama anu kedah dihakan si kalabaka sawios putra wae, meh. Ulah Hidup ngomong Ari amama geus ponok lengkah hidup mah panjang kene geus cuet ka hareup pangnuluykeun ieu pasantren engke ka hareup leres eta sarira panjang harepan ama tangtosna tiasa ngaos kana hate putra nah kinten-kintenna putra bakateng terem hate dah eta kaelang-elangan ku salira ama sasat mautna dihakan buta ya, buat kaedanan maut ama teh jadi eusi peujit si kalabaka buat kabayangkeun wae panginten oh nya ta ulah da si kalabaka jangjina moal rek ngahakanan deui jalma asa maneh cenah kudu dihakan anu pamungkas tak kitu ama eta teh buta ama buta masuk lunca linci ngaran-ngaran buta teh eta teh jalma anu sok lanca linci luncat mulang udara tidak taligada jalma loba jalir buta putra ngahormat pisan kana pamaksadan ama da puguh panginten ama mah tara lanca linci laras upami dijanggian ku batur teh ujug-ujug persaya komo bari jeung buta panuhun ama buta mah teh anu jujur atuh kulan sepuh sawios urang ngungsi we ka puseur dayeuh ka paman Winarpa ulah kase atuh meureun ama jalir janji ka si kalabaka da moal dosa da ka buta moal ka buta mah ngan ama geus mulus tina hate gitu Raden tos diniatan diniatan pek bae da sarua pae tapi teu kitu ama upami urang teu tiasa ngalawan saya ngahinar bae mangga urang ka puseur dayeuh ulah kase ama teu sangem putra hirup dah tangtosna oge bakal kabayangkeun ama dihakan buta ulah kase lil pendra ieu inggih barang saweg nuju aya dina obrolan patugeng-tugeng antawis Rama sareng putra Pandawa sareng ibuna sareng sena nikah dina genep sasi nu parantos kalangkung sareng sena Bima nikah ka Arimbi teras apruk-aprukan temulih ka Astina margi gujrudna di negara Astina teh Pandawa sareng ibuna parantos maot kaduruk di balai segala-gala padahal Pandawa sareng ibuna salamet nuturkeun lanak bodas doh ia eta kaluar ti leuweung pringgandani dugi ka nikahna Bima sareng Arimbi laras di dinya Arimba ngemasing patina teh jelaran teu satuju Bima nikah ka Arimbi laras
Sampurasun amuing saha eta teh Sampurasun eta saha tadi luar boa utusan si Kalabaka Kasep aduh sorana memantri baran pindah cing alih kayaknya sangan putra masae urang kabure ka Pusir Daya dan lega di Paman Winarpa ge ama melihan bilih teu percanten di Pusir Daya Cempelareja teh nuju rame seueur jalmi dah nah aya naon aya Saembara putri raja Cempelareja kakasina Dewi Drupadi teh nuju di Saembarakeun atuh rame nu mawi paingan calan ngabreng wae kula iya ieu utusan si Kalabaka Sampurasun aduh eta rampes asa apa punten mangga sarapatanang tak aya pribumina kitu ruk cobian we ketrok atuh pan eta pangna didatangan teh eta dapurna ngebul nya nuju nyangu panginten teh sangsara aing teh euy sangsara kumari akang ih muke sangsara Pandawa katamih hibuna genep tamih tiluan dewek oh kitu akang salapan jelema sangsara apruk-aprukan aduh paingan kanyos atuh teh tilu poe can mangih dadaran aing can kararaban sangu pulan can kararaban sangu ai dewek mah datuman meureun di lemur eta we bogol cau eta make uyah saeutik nya kusaliara di wareg atuh ngan itu ibuna Pandawa ngalempreh we digawir balih ditu itangtos atuh akang anu jag-jag teh dewek we da puguh dek ngadaek Kru Abrahem rek putak petik ari akang we Raden Kontea Raden Arjuna Raden Nakula Sadewa lulus datara biasa atuh meureun mah kepruk-aprukan jang kulan kabejakeun mah Pandawa teh geus maot ka mana-mana oge parantos nyebar ka mana-mana murukan nya kaduruk di balai sigala-gala dah heueuh harita teh aya nu tutung aya nu kaduruk saha genepan deui nu ngadon milu hees harita teh tukang kiridit meureun teh ngilu sare atawa tukang tahu meureun teh punten mangga saha di luar abdi saha di jero aya semah kitu leres panginten utusan si Kalabaka ya tenang tiasa abdi kalebet mangga kalebet kumaya jeblog hukumah atuh kukumah pan aya pancuran didinya senana page dipaku kasenana nahaun yap mangga Sampurasun sepuh mangga lingi aduh nya bawa utusan si Kalabaka loh laras bulan buta naon ya teh pika nyologodor teh buta mancur teh sareng saha abdi ya 2 ekor aduh duaan we sareng saha itu sareng pun bojo eta atuh iap cenah kalebet buru nah geuning kagarwa teh nyebat ai ngaranna ai Rukmini Sampurasun bulan rampes lagi dek mere semua nah acan ge menta cicing diuk lanan da kudu basa-basi atuh kelana oh iya garwa teh naon lain kok kakuring nanyakeun jeung saha cek jeung pun bojo tuna saya ngomong teh ka karep we banyak garwa
coba dari suang punten kumaha wantunya abdi teh sepuh ya mangga katinggal ti katebihan kulan bumi anu ngebul hasyep ti lintang ti ieu hiji iya we hiji kulan nu sanes mah kararosong ieu kamararana jalmina teh nah ieu teh utusan kalabaka atawa lain dah duka kulan ya naon balik deui ah naon nyos ini bararaeud gitu meni baketut akang karena ding gitu tidak mau ngeunah dibere nagaing kelanan ulah kasuudon naon teh buat teh keur meunang kareuwas teh ada rarek deui tulung ngeunah nya ai sengita mah sengit tahu teh hapunten sepuh ieu abdi kumawantun ieu oh mangga leuwih oh ngadeg-deg kunaonnya aki-akinya laras duka teh mah liliniun meureun panyawa tos sepuh mah kitu kaget kun nirahan ningali ingkang sampun prapta ingkang sampun prapta panitai jerapa gempeur oge ku kadatanganana ieu dua jalma doh lan dikakawadaling lisan Wilujeng Sumping kulan Wilujeng Sumping mah nuhun lan wah dora silakan tidak nyuguhan lagi moal ngeunah kawas terido nah eta nepi ka baketut kitu lho Hasyum nya meni teu tah di mana nyuguhan teh Budi kudu marah mah kudu bear Budi nanaon ge oh tapi bener teh jeung apa nya ya maka datangan semah teh kopi teh kudu meuli kan nya punten kulan aki kumawantun da abdi mah ari mah teh meuli sorangan kopi sanesna naon ieu dongkap ka dieu teh kulan kalayan punten bilih ngaganggu ya enten mangga saha teh anu ti mana bade angkat ka mana mulih ti mana dah eta ulan abdi lan akhirnya eta Pak Abi aduh Pak Aher jenengan batur dipake Pak Aher mah gubernur atuh Pak Gubernur eta mah oh eta teh Gubernur Jawa Barat Pak Aher mah Ahmad Heriawan teh singkatan disingkat teh Pak Aher Dupi itu anu pengker ayo ting ting manya ayo ting ayo tungteng mereka mah ayo ting ting lebih kata disuang uya tapi kan nyolok godor gitu ayo ting ting urang mah dicido atau karimalakan impun sumuhun bade angkat ka mana numawi abdi teh nuturkeun inung suku aki nuturkeun inung suku sumuhun sakaparan-paran ulah tepuguh nu dijugjug tepuguh nu dijugjug abdi teh ulu aya jalma kitu dupi ieu teh kampung naon kulan muni asa sararepi pisan kampung pale ditu di dongkapan teh ku abdi dibukakeun teh panto teh aya naon aya ti kotok teh unggul aya gelung di juru teh ayamna teu aya domana teu aya aya gelung ti kotokna haneut keneh aya gelung jeung cot haneut keneh ngan beda ti kotokna teh koneng nah dari ayam nu ngisingna saha aing dikotok di lemah aya jadi salira teh wah tebih abdi teh kulan di mana abdi teh rakyat Astina kulan ulu di Astina geuning rakyat nu geuning tebih mawi kulan eta amuing teu aya naon-naon di jalan nembe
nah ya naon gitu ulu Naya ramean naon gitu. sente aya naon-naon teu aya lah nuhun naon yo nuhun deh salamet anjeun Sakitu ge salamet sugan bilih teh can uninga ieu kampung teh diranyah buta di Goromol ya teh anu dipingpin ku si Kalabaka ai Kalabaka teh beuki daging jelema kanibal teh barayana Sumanto beureun bisa jadi Ayo Sumanto makan ini. alona beureun ulu tah unga pengkolan unga dinusuni teh balad-balada teh sok mararegat jadi begal teh ngabega geus puguh harta bana sasatoan ingon-ingon kebo sapi domba ayam ngagoromol burukan teh di ieu tempat lah leres uluh parantos sabaraha lami lah ti saprakna maotna Raja Arimba we Raja Pringgandani didinya papan paehna teh kudu nungan urang eta teh geus diomong-omong eta mah oh bisi lajeng kumaha ki tah bae maotna Arimba teh si Kalabaka teh katalukna eta kasieuna teh ku Arimba kabejakeun Arimba maot jadi panyakit ngahakanan jelema teh kamuh deui biji deui maceuh deui lain karareueung nya atuh naha sanes angkat ti ieu tempat ngungsi sumohon nyeta kaula teh berjibaku maksud mah bajuang hayang nyalametkeun masyarakat di dieu demi keamanan demi balik deui ka asalna ieu pakampungan hayang repeh rapih deui kaula teh sanggup cekeng tongakanan anu lian hakane kaula tapi anjeun kudu janji moal ngakanan di jelema nyanyangupan si Kalabaka teh tapi hayang kudu dibarengan ku kejo cenah sapadati mata dua padati Om Wing nepi ka kitu teh jelema parantos genep sasi pangitu leres lu dupi salira sen biasa we abdi mah bade manawi kitu jajaluk kakang manawi kitu manawi aya naone kulub-kulub sampeu kitu kangge ngagajal ieu beuteung abdi teh lapar erek barang penta kang aya sangu poe ulah aya ulu nyaah teuing Gusti tobat mangga teh teuing kalaresan nyangu teh dua padati nyeta keur si Kalabaka teh urang nyanak we urang nyanak mangga da moal saep mangga teh teuing nanging da sanes abdi wungkul je sabaraha jalmi mangga salapan jalmi anu sapali mangga lempreh ditu aduh salatri panginten kulan istri hiji pameget 8 Om Wing 8 istri nangan euy dewek tiluan murid jeung bapak Panawa 5 jeung ibuna genep jeung 3 sabaraha jadi ngatu bisa ngitung sabaraha nanyakeun jadi 27 salapan tak kitu bejakeun ya bisa teh nyaho bejaan ku aing bodoh manehna teh nyaho teh apa pirage 3 jeung salapan jalmieun bulan ai lawan buru-buru pangmincukeun ilawan saya mangga Akang mah di dieu. sabaraha jalmi kangge salapan urang langkung kan palinten 5 mah nya saya salapan we langkungna ieu saya mangga jadi 18 kan anu lapar teh atuh tidak kudu nambah nu lapar mau juragan Bima mah wah batur sapiring sapinjuk teh sahuap we deuleu batur sapiring ya genep alah wayahna kas ieu jang saha nami teh nulres cepot lah abdi dawala wayahna nyumput naon lah eta si Kalabaka utusanna ka dieu ngeglendrung sorana tong ditemalan hayang dihakan Kalabaka teh
Kalabaka. Lain kalabaka teh mah. Nah, kalebok. Kadudungan pika kitu situ. Sanes eta teh rerencangan abdi. Bulan rerencangan abdi nyusul. Gitu. Amuing. Atuh cenah ka dieu. Siap ka dieu kan. Datan nirata ngademane wo panglingan. Datan nirata ngademane wo naon atuh ieu Tepuk pukul. Tan kaleket. Meni kaleket atuh. Inung aing geus teling. Udah rarese nya. Mun urang mah mawah heula sabungkus mah teh. Sampurasun aki. Uluh rampes. Amuing na ieu aya jalma nepi ka kieu awakna. Oi, nepi ka sembada kitu kula. Saha kakasih teh kulan? Ih, ngaran kula Bratasena ki. Bratasena seun ugi. Wah. Jalum malum ki aku horatat bisa tatap yoga kaya ulian. Ulah ora bisa tatap yoga kaya ulian. Maaf. Hapunten tetiasa sopan santun saudara teh. Oh, sawi. Tetiasa tata titi teh. Rekenta mah kudu pikanya. Ieu kasumpingan rerencangan ieu teh. Kula teh jalma lapar ki. Wah, Apruk-aprukan. jalma kalaparan. Boga inung ayeuna geus teu eling. Salatri tidak kalaparan. Anje jaluk kaki. Sugan aya dahareun. Haya nyanguna dua padati ulah. Wah, bade Dua padati muhun. Ajar. Syukuran Mangga nuju dibungkusan kulang. Nuju dipincuk mangga teh teuing mangga. Mung nya kitu we panginten karo uyah teu naon ki. Asin ge as. Anu penting kaganyel beuteung ki. Asin ge kari huluna. Ayagan meuni di jalan oge pan sagara dirawel. Bade akan we. Cara abdi saliara pan abdi lumayan. Sagala seneng mah jangan ganjal-ganjal wae mah. Gusti Nu Maha Agung. Mangga kulan. Kuatir. Urang barengan abeh tereh atunya menak saha kakasih teh Bratasena. Sumuhun mangga dikantun sakedap. Buru-buru ka Sepawatos gitu. Kan? Aon. Nguningakeun teh nuju prihatin aki-aki teh. Sanes mung manehna wungkul agan uningaku nyalira. Kampung ieu runtang ranting bumi wungkul geblak-gebluk pantau wungkul kadebak angin. Laras. Ya memang eueuh jelema ka mana? Suwung ieu teh kampung teh. Upami ditinggal kana kitu matakeung. Matakeung. Naon keung? Keung, eueuh batur keung teh. Keung beureuh teh. Alah, Paskara kempul. Nguningakeun di kampung teh geuning aya nu ngaranyah agan. Kalabaka jelema di hakanan usaha ku si kalabaka Gitu teh. eta manehna nyangu teh cenah keur maraban si kalabaka eta aki-aki teh di hakan Gitu teh. berjibaku keur nyalametkeun kampungna hebat eta hate aki-aki Bersih Kang. Tak geus kolot naik koloturannya are-are. Sabar. nguningakeun pan ai kalabaka teh cenah kasieunna teh ku saha teh Raja Pringgadani teh Saddam Hussein. Lain. Anak Arab teh. Saddam Hussein. Kopi Anan. Lain. Kopi Anan mah ya di panggung Uti. Uti dah hidup. Agan kasieuna eta kalabaka teh ku Arima malahan eta teh Raja Patalukan Arima. Apan Arima teh maot ku agannya teh? Ye. Tak kamu deui panyakit ngakanan jelema na teh kulantaran nu dipikasieun eueuh. Jadi manehna teh
sunek diakan si kalabaka manehna aki-aki jadi tumal ayeuna teh buru-buru bawa kejo kejo bawa hidung aing geus langlayeun aing dek dahar di dieu anterkeun kejo ka si ibu kalanceuk aing adi aing di mana geus dalahar si Arjuna harewosan jelina tuturkeun kitu aing urang tepungan si kalabaka di mana tempatna abdi mau mangiring bilu sia Bilu heulakeun ieu deungeunana sia dicacag wae aya kasieun betul teh sakitu tuturkeun baiklah Astra jing ngadawalang ngagemol tuangeunnya tanah sangu atuh Bima dina danget ayeuna teras lumampah kasela bengkah tempatna kalabaka kitu kaayaan malihan sareng sena balake serakan tuang leueut ieu ibuna sareng rakana Bima oge rayi-rayina leres kempel di pertapan inggih malih Arjuna di harewosan teh giat nyeta nuturkeun rakana Bima wallah ngajugjug kasela bengkah inggih sasatna bade nepangan kalabaka Bima ngagidik Pati Jiwaraga naon akang teh lah sebuah teuing dahar itu kade kamarkaan pakai leumpang nyeri geuleuh nyanya atuh lah nyaan ngeunah dahar wah bakat kulapar mah kitu akang saja pada tiba kati kulapar ridho numerena teh ikhlas numerena tah gitu euy naon akang kalarasan ieu naon akang teh Bapak Gubernur nya hoyong ngobrol jeung sabak lemur Bapak uruk mana malah Bapak Gubernur mah make jeung tiasa ngawi segala ini teh apa daerah teh bade ngawi akang teh di panggung wilujeng ka Bapak Dadang Nasir Kabupaten Bandung ya ka masyarakat Bandung ya ka Bapak Bupati 370 hiji Dirgahayu Kabupaten Bandung Dirgahayu 370 ayeuna Citarum parantos dikeruk Cieunteung moal banjir ayeuna mah moal banjir bulan ngan ieu we jalan ka Rancakole nepi ka kieu duh Pa Dadang Nasir ieu nya aya jalan provinsi lain sanes kabupatennya kabupaten oh ya oh da ai di omean usum hujan mah beak deui mun ku hujan oke ngadaguan usum malodonya sagala rupi ge bertahap atuh luar biasa karek sataun nya Dadang Nasir teh ieu sataun tapi janten ais pangampi Kabupaten Bandung tapi prestasina kan oh menang penghargaan di presiden euy di presiden atas prestasi mampu ngaronjatkeun produksi beras laras penghargaan ti wakil presiden sumuhun dina ngabina Karang Taruna terbaik sa Indonesia nuhun mudah-mudahan sing langkung ngaronjat komo Bapak Gubernur mah wah Bapak Gubernur mah prestasina 43 penghargaan di tahun 2008 2008 2010 sumuhun bayangkeun 43 penghargaan wah mangkaning ti luhur wungkul teh dulu kadangna tak kitu aing ngaran-ngaran tamat masyakola tamat dididik mah didiknya bari jujur iya atuh nu pati-pati jadi gubernur upami masih kene polos mah mun teu saimbang jeung nuhun wilujeng Bapak Aher laras gedong dhuwur kali sambung pagulingan iya sepi
Papetetan samya murad samya murad aling bing lanjar manis sakilatan cakatigas kumangsa Leres banglus lampahipun Arya Bima utawi Raden Bima anu ngagedeg ngajug-jug sela bengkah teneng ludeng hanteuring rang dina ngabelaan sasama hirup itu kaya nama Kasarius iya di marga sopana marga jalan sopana las pring ganding ansala iya ari kalabaka teh antek-antek lain hiji lain dua malah puluhan aya nu diutus ku ieu kalabaka pikeun nage janjina Ijrapa nyusul Ijrapa ka kampung ahli cakra itu kayana eta tangan kanana anu kakasih nanyata kala nyungir diwali parantos jigra-jigra kemanikan prapta kacia-cia airing sedanten lah dia bala tam-tama hangkut buta hinggi kepapak dening pentrong ledria airing dulur-dulur bangsa Diu ya iya baraya bangsa Denawa ya pamili bangsa raksasa aya naon gula hayu orang salarya sapilungan pikeun nage janji kasih Ijrapa sabab dago-dago kudunungan urang nyata kalabakan teu nolol tasih kurang ajar wah hege kumpul iya gula mangga joget getret tete kulan aya naon mun alah pake jeung gagaro palangkakan eta adeu meureun mun urang mah diangir naon sing sehat dararamang sadayana aya pangesto kulan aya pangesto kulan nuhun ari damang mah kumaha salira damang cekah nuhun atuh eta enjing keneh bade angkat ka mana kulan jadi tukang kiridit ayeuna mah ngiridit ke naon tegang rek nage janji cenah si Ijrapa bejana poe ieu cenah pada lohor terek masakeun sangu dua padati oh kanggo saha teh keur dunungan oh dunungan alabaka ada dunungan mah beuki daging jelema sarua jeung uing oh kaniba kabina-bina teh jalema-jalema eta daging jelema teh aduh paling beuki nama kana tungirna atuh darah aduh luar biasa rangu tungir nama kana naon boro-boro asakna atahna ge ngeunah eta tungir jelema aduh eta seri alah kabayang deui eta aduh rewek mah
naon kabayangkeun Ana pujitna ada heeh pujitna goreng sing garing goreng sing garing eta pujit teh geus garing tuluy dipais dipais heeh cocok make surawung make bawang beureum bawang beureum cocok atuh ditambahan ku sereh aduh sengi perlukan kamper saeutik aduh banyu rek ku oli rem aduh Gusti nepi ka teungeunah teh ya cocokeun kana lomari kana heeh teuneun sisi jalan kageleng ku ojek keprok ya ingeun Muat nikmat teh mah pujit teh bener. Nu ngeuna teh keprokna we neuleupais kageleng ojek. Tahu lah. Osai. Ngajak-jakeun awak ye. Etang olahraga. Etang olahraga we. Pangalusna. Sana. Di kantungan. Kata. Utamina, ulang hidup, Sisa, utang lampa, saat Dicengklak Yuri. saha eta tuh? Lain-lain tahun awal. Diraila teuing atuh. Tapi kaget. Malah kaca. Ya babaturan mabok ngagoler tengah jalan bawa ka ditu ulah pika sabeuleun tatangga mabok kanu mabok kalah dicium Balaga hayang katangar ajragan bari mabok hayang katangar sedangkeun ari mabok teh ku agama diharamkeun ku nagara teu meunang kemenang balaga hayang katangar ku Pak Aher hayang katangar ku Bapak Aher Bapak Gubernur Bapak Ahmad Heriawan hayang katangar ku Bapak Bupati balaga hayang katangar ku Bapak Bupati hayang katangar ku Bapak Haji Dadang Nasir hayang katangar ku Haji Nana Balaga. si Buntung balaga hayang katangar ku Nulalajo Nulalajo ngadaguan balaga moal wah di ada balaga rayang teuing wah di balagakeun balaga lebar euy ade naon aya sia mabok demi Allah anjing naon tong neleukeut lo ka aing demi Allah aing keur play Tukang miras. mabok Mabok kena. hah minum tong ngajebian ka aing atuh aduh banget maneh jiga tomcat euy tong digugu teuing le jelema mabok kabong nu mabok demi Allah tong macam-macam ka aing aya macam-macam didodet ku aing demi Allah bejakeun ka aing adang pelek ye adang pelak Ciparai teh eta mah baheula mah adang galeng aing ayeuna adang pelek aing geus bawa ka ditu jelema mabok si Haji ari kanu maboknya ari pamajikan tara dicium ai nu mabok dicium sia daun aduh
Teu bisa lempang euy. Ku aing dibawa bawa kan itu hade goreng di babaturan goreng jeung dulur ku aing. Borok-borok papan jati da jeung Ayo sia kurang ajar. Mangkurip. Sok ampihan. pakai batu segala. Hawa baru tetenya. Tak gendong kemana-mana. Aduh, kata biwir tapi kejebewe-jebewe sih. Ari apa nanaonan? Nanaonan aku budakan serikeun. Ari apa nanaonan? Apa neta teh almarhum Mbah Syurip? Mbah Syurip gitu. Oh, eta teh Mbah Syurip, boh. Buah. Nya eta mah Mbah Syurip, lamun abah mah abah syarapnya banyak. Montok jujuri ka kolot. Montok gitu bisi dorakan sia teh. Teh ka mana, boh? Teh ka mana, boh? Bodah. Rek ngungsi. Ngungsi ka mana, boh? Aduh. Pan gunung geus beak ku jelema dituaran. Geus gunung Pasir geus bulistir. Geus eueuh pi Tempat urang cicing rek di mana sirah cai geus eueuh ngoletrak. Teu kaup tenang. Ku jelema teh diusir. Ari si mak ka mana, boh? Paninung maneh teh baheula ge maot ngaletak setrum. Indonesia mah pono. Baru kenapa is belut. Merukan ranginang meri setrum teh. Ari maot teh naon, boh? Iya abong bebenyi. Abong budak. Hari maot teh inung maneh teh dicana ku Allah. Kuno kagungan. Oh, jadi Allah bogohon ka si mak. Murukan aroh teh suci. Ari Allah teh nu kagungan bumi, langit, sawarga, neraka, katut pangeusina. Jangan nu kabogaan delman Allah teh murukan. Jadi inung maneh teh dicana ku nu kagunganana. Oh, gitu, boh. Aduh. Bener. Urang ka Allah teh yuk. Si eta mah Rek naon ka Allah? Urang nepangan emak. Nitah modar ka aing. Murukan alo teh lurah meureun sia teh. Abah, Daun. hayang di baju, boh. Hayang di baju. Tong borosia aing henteu. Abah, Naon? hayang dahar. Watir budak. Kayak gini bere ku abah kayak dibere. Lain lapar meureun nya watir. Abah, Naon? hayang disunatan. Alah, mun urang mah masalkeun. Hayang disunatan. Meni nyeri kana hati. Nyeri kana hati. Udah kayak sunatan. Abah, Naon? tong seserian, Abah. Corik belum. Tina sedih jadi henteu aing. Abah, Naon? hayang ngising, Abah. Jadi pilih sareng. Duh. Bangerat, anu barerat. Nami mah, suka Kumpul dulur-dulur Ulah. Hege. Yang akan semua pangabagtos Gusti. diterima. Yuk, saya mangga. Calukan batur-batur. Oke, Bos. Oke, Bos. Dah. Hey, my brother everybody. Come here. Come here.
Let's go. Let's go. Come on. Come on. Kemari. Kesini. Tadi Haji Dengartieun meureun euy. Hanas aing Inggris sana aing. Aduh ngah. Sokanya. Nanya sabun. nyangakeun semua pangabaktos Gusti Diterima. lan Diterima. maksudnya waduh eta sakitu make sound system Oh, sakitu mah berdagang. Diterima. Geus kari dieu. Diterima. lan Aduh. Kari dieu geus. Diterima. alakah ungut-ungutan Tanya ke kene mah. Naon cenah? astagfirullahaladzim Cing toongkeun aya nya. Diterima belegog. Geus kari dieu. Nu leres. Naon? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lain naon. Bapak maneh maot anjing. Kumaha kadengena sih. Lain bapak aing maot belegog. Diterima. Bu, iraha maotna. Aduh jadi. Bekat dibere nyaho jeung tatangga gitu. Mun teu beja-beja mau teu. eueuh nu modar aji Hayang ke SMS. bulan eueuh nu modar aji Eueuh. bulan Para warti. eueuh nu modar aji eueuh nu modar aji aji eueuh nu modar Oh, tos 2 minggu. Aduh. Akan kita kok. Lain budak nanyaan cenah. Geus tong dicengcerikan nih. Anguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna. Katuturkeun urang. masih awe aji Tah kitu amin gitu. Beki parah. para aji para Kunaon teu damang heula maotna? eueuh nu modar Heh? eueuh nu modar Oh, liper. Aduh. Eueuh nu mau. eueuh nu modar aja Atuna sanes ka abdi kapungkur nuju meneng kene. Dair penyakit liper mah gampang. Enteng. Bari ubah. Enteng pisan penyakit liper mah kuhahanyiran. nyaho aing oge ngadeueur nu liper Is kuhahanyiran. Kode balut. nyaho Ih, belut, Balut. Harmis. harmis. Tah anu langkung sae mah cenah kututut. Kutut. aing ge nyaho aji ngadeueur nu modar Muhun kututut. eueuh nu liper aji Is tutut. heueuh nyaho aji eueuh nu liper Ih, tutut. Dibere naon? Di pasian terang tutut-tutut teh. eueuh nu liper Astagfirullahaladzim. Atuh lepat paingan tuang rama maot da lepat obatna. Kadahna liper teh kututut der kutai ucing. Pikeun ulah dibere naon. Dar kutai. sami we sareng ngaracun ka tuang rama Allahu akbar Kade pikeun mah. Dar kutai hansip teh bu. masih awe aji geureuy ngah heban gagantung maneh Tak kitu atuh sakedahna. si aji gagantung maneh sakedahna Leueur mutai maneh atuh biasa. tuh cile di hareupan aing nu ti heula Ateuing pikiranna kumaha. di tukang diukna Tukang. di tukang diukna Toel begitu. di tukang diukna Naon? Di tukang diukna. Tukang. Karang tukang. Kututut. kana tutut deui Di tukang diukna. Hei. Naon? Di tukang diukna. Di tu astagfirullahaladzim. Kututut. Hei. Naon sih? Mana teh ka aing teh Noel ari ngomong henteu. Aduh. Itu teu ngomong cina aing. Di tukang diukna belegog. Mung aing merek di tukang diukna percaya ge kitu teh. Pati tadinya gitu teh. Tetep
menang dijajah deui. Oh, guna sia teh papatong. Cere dina irung aing. Kumaha deuleuhan Bina-bina teh kain teh kawas. Kasasama. puas. Kabina-bina teh sia teh. Puas. Kawas lain ka kolot. Kabina-bina teh. Sia teh kain teh. Nepi ka itu. Puas. Kabina-bina teh aduh. Kabina-bina geus anjing. Puas ya. Aduh, junulak cangkeng welin. Meni kawas pamong praja nulak cangkeng. Aduh. Naon sih teh? Naon? Leun ponok neungeut teu. Naon cenah? Naon nolo. Naon? Aduh. Wah, Naon sih teh? Alah. rasa. Naon? Aduh. Geuning aya Gusti. Ari geus am. Sugan teh kapiting. Dunungan disangka kapiting. Dunungan disangka kapiting. Hei. Hare-hare we sia teh. Hei. Allahu Akbar. Naon? Dunungan disangka kapiting. Tutut. Anjing kena tutut teh. Aya pikir saha naon Gusti? Hah? Aya naon? Keheula. Ulan Keheula. mending ayeuna. Anu ladi ka. Ke maksud teh geus nyalsek. Nah, dayana ge teu riweuh. Daguan. Geus rine. Pesan siapa napi tos ka dieu? Aduh, murukan Cina. murukan ganti-ganti manehna beureun. Endah hayang miluan Hayang miluan. miluan. Baru kan arek di bawaan padahal mah Gusti ge. Nya. Ade hayang miluan. Cek Gusti oge nya. Wayang. Hayang miluan ngenlang euleung. Situ mah pigagaleun Gusti ge. Nya. Kami ambil kasetnya. Henteu. Jadi hate ting tung tang ting ting. Abang lain grup bayi. Abang lain sore. Manang ngarobrol we aing mah diararan teh. Komodo da saya teh mah tara ngadukung ka aing. Biasa deh. Ngariweuhkeun aya si eta. Awas nu kasurupan sia teh. Bina-bina teuing ai. Allah. Aduh itu segala ditubruk. Cing topi nak kaluhurkeun. Bina-bina teuing naon sia teh? Wow gede. Macam menepu dak kau. Naon? Macam menepu dak kau bulu tak bile itu kena sirawa. Ye mana emang ngomong teh kitu euy. Dari urang Jawa Barat. Meni bebeledagan jeung eungap mending ini gaing. Urang mana maneh? Ku tidak mengirti awal dari Medan. Oh, di Medan. Betul. Urang Sumatera Utara apa ingon. Geus lila aya di Sunda. Hah? Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Tegodo can apa lu? Lila itu ikan ya. Ada ikan mujair lila. Eta mah nila beleguk atuh. Oh, can ngartieun meureunnan. Akar 2 bulan. Sudah lama ada di Sunda. Hah? Sudah lama ada di Sunda. Ya kinten-kinten 3 sasi abi ada Sunda mah. Curik teh sia. Naon? Ning eta bisa ngomong Sunda biasa. Nah, naon kitu? Cenah sia teh urang Batak. Ai heueuh nya euy. Panggih. Galen ti Batak aing mah ti mana? Ti Anir, ti Eda. Di denge teuing.
teh Gusti wayahna ayeuna urang nyieun taktik lamun si Idrapak keukeuh peuteukeuh ayeuna teu daek dibawa disogrogkeun ka dunungan urang nyata kalabekat kabeh urang kampung ahli sakra jelema-jelema anu aya di ahli sakra beakeun kabeh hakan kabeh kumaneh ya beres Gusti tos lapar abdi ieu halo hoyong nedak ieu teh tos lapar si Idrapa teu wani urang pencit harita sae baga-baga sabab dunungan urang kiwari kalaparan nyata hayang ngadahar tutut upami tiasa eta tutut teh dipais kade ngalana teh nya biasa disair umat ulah dikepung eta tutut lamun bisa sakabeh kampung anu aya di dinya urang didahar sabab eta ngeunah pisan sabab komo dibungguan ku tutut luar biasa eta tutut teh anjingna jadi riweuh ieu ngomong teh nya ngadenge tutut nya ngadenge jelema aduh aing Gusti naon tingali aya jelema ka dieu jangkung gede wah aya jalmi ulang ya eta utusanana meureun geuningan aya jelema jangkung badag ega nu nganah keur kaula dihakan ayeuna ieu mabok mangih korowong nugar cadas mangih emas kiwari aya jelema jangkung gede jeung lobaan datang ka dieu meureunan itu utusan ti si Idrapa kabeh nyingkah heula bisi eta jelema sieun kurang sakabeh wayahna nyumput sawara dina waktu ayeuna ieu urang hakan nyepot. Aduh, ara rinit borek ngala tutut ye. Wah, ngilu ngala tutut mai. Namane teh ini Sieun kabdi mah abdi menjamin manis. Aduh, majarkeun teh manis. Manis nanahaun sia teh beungeut sakitu jiga jahe menang mekrek. Halus kana jahe menang mekrek Gusti ya. Heuh wayana. Datang niratang teman. Datang niratang teman. Eueuh mangkulengan ran. Nera wah anjir jelema ni gede anjir ya ajak kaget anjeun manusia wah buat teh kareueun atuh jelema teh ngageremna turunan Bang Bara gitu. Bisa jadi. Orang gerem. Asyik kaget hei, tenawa. Anjir eta sora. Aja kaget hei tenawa. Wah. Ai sia nanaonan. Itu sorana gede resep teh. Sabita. Sa ngaramane. Anjir eta sora. Ngaramane. Mudalang mamangsa muda. Kaula ngaran kala nyungir. Nyungir. Bener, ari anjeun. Ngaran kaula Bratasena. Hah? Bratasena. Orang kaula Bratasena. Wah. Nah, aing teh kahareup aing disilakan. Baik kumaha. Mencarekan kudunungan aing kahareup. Kumaha sih? Yakin tingali guntuna geuning karangeteng gitu aing. Gitu akang. Palawur teuing euy. Akan aku nasib Kang. Nasibna aing. Percaya ke Juragan Bima mah. Oh hey. Anjir Gusti. Naon teh? Aya tomat.
Curi nyebut tomat ka aing. Buat teh kakang teh. Alah beres Gusti teh kadang ngalalap aya tomatna. Aduh. Dan Buat teh abis. Oh, bot. Iya, mudah-mudahan balad-baladna kalapaka teh. Ya. Gigi. Bisa Gigi. jadi. Bisa jadi teh. Alah aya kacang panjang. Buat teh kakang teh. Ini karena eta keluarga sayurannya. Buat kacang panjang kawing. Keluarga Oh, kasih mah kacang panjang kaing tomat. Kajuragan bimanya buat teh katunjar. Keluarga lobak bisa kana teh. Leret, ari rek diuk teh. Sugan teh eueuh gawir. Jadi we cilaka. Percaya gawir. Sedangkan gawirna teh jero. Aya gawir. Nanaonan bari lagi. Aisyah ngomong jadi gitu. Kunaon? Nah, akang ge pipiluan kitu gening. Nanti jadi kieu. Ih, gororon yang ulah gitu atuh. Urang cimuncang teh kitu. Denungan kebawakeun. Aya nu geus. Ngaran anjeun Bratasena. Gigi. Ari eta nu tukang. Sok Tapi ya. Sanya Nye. ditanya ngaran. Peri Aduh. Ini peri bemetak itu. cepot ngaran kuring mah. Hah? Cepot. Cepot. Repot. Anu tukang? Abdi Dawala. Ca? Dawala. 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 Naon dah tuh? Dawala. Mending goreng anjing ngeureun teh dawala. Jurik siapa peduli teuing. Dakeun bae atuh nah. Da kitu ge meunang ngabubur bodas. Paling sia mah ngabubur sutan. Coba. Nya aya ngaran dawala. 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 Si Jurik. Lain pika geuleheun. Mae lah ngaran kuring. Wah goreng mah anjing ngaran dawala. Batur mah Peri, Anton, Anton Deni batur mah. Paling goreng ujung. Dodi, Dadi. Oh. Naon dia? Dawala. Si Jurik. Pengen sang Saruli teuing ngaran aing. Nah, si dawala pakeun euy. Naon anjing ngaran dawala? Dawala. Gane sia teh. Situ ngaran dawala. Atukeun bae. Udah goreng mah nya ngaran dawala. Dawala. Ih, sia teh. lain ku Abina-bina teuing. ku cedihan jelemanya. Naon di akang? Naon? Dipikir-pikir ngaran sia mana? Kang pepileueun atuh bisi. Tak pilih bebareun musuh. Heeh, pabarian mah musuh ngahina atuh lancek-lancek teuing mah ulah. Anjeun di mana? Aing saking kampung ahli cakra. Hah? Saking kampung ahli cakra. Wow. Ya. Ahli sakra. Gigi. Reka mana anjeun? Aing rek mangihan anu ngaran kalapaka mana? Aing geuningan nyeun nanyakeun kalapaka. Gigi. Lamun maneh apa kalapaka teh gunungan kaula. Nu dipunyung di dama-dama ku aing naha maneh susah sisi sia kadunungan kaula. Anjeun Bratasena dina waktu ayeuna anjeun geus teu sopan wayahna ku aing rek direcak-recak dihakan ku aing. Wayahna anjeun geura serah bongkokan Bratasena. Geus serah bongkokan sasusah sisi kadunungan aing bangsat. Hah? Di mana dunungan sia? Wah. Dek naon? Aing hayang panggih. Asok. Dek naon? Aing hayang panggih sabab aing nganterkeun dua padati si Ayo. Udah sangu tuh. Keur naon? Aing wawake ti si Jabla. Ya. Ulah dibikeun ieu mah kadunungan urang-urang hakan ku sarea. Beres Gusti ngan abdi mah moongahkan itu nu belah tukangna.
Nah, Sieun teh pangaranna Dawala. Aduh. Ieu ngaran Dawala. Aing kemas-kemas deui ka Akang teh jelema. namun aya masalah aing gelut moal jeung sasaha jeung si itu aing Ragaji cerina. gaplok ku aing sungutna gratuman. Ratasena. Ai. Ya, kaulah bawahanana wawakilna. Saat sana dibikeun karunungan urang mana sanguna? Oh iya, anjeun antek-antekna. Bener. Alpati balapati utang urang deuk bae bilang. Wayahna sia dipaehanna ku aing. Kurang aja dinulaga jeung aing pisan. Modah sia. Nah, tewakang ganya. Naon tuh bagian sia Sok aing mah dah rarayang ting moal karooh. Pek lamun sia bogoh mah. Wah, aing mah karooh. Keracium ganya. Gara-gara ku sia kitu. Moal karooh gitu. Moal karooh teh bicara beungeuna bejan aing. Sok. Ulah karoh. Jatah abi sama. Pencet rakanya lak-lakanana. Tewakang. Seru goreng ngaran teh. Cik lu benerna. Lamun teu ngabejakeun sunut. Nyawa sasaha. Saha nu goreng ngaran teh? Kasieun. Naon emang Dawala. Ai kasieun mah gede itu teh. Abdi mah heureui. Saha seru goreng ngaran teh? Emang Dawala mah meni gede ambok. Meni Meni teu memasukin hatinya. sabar. Tapi mah heureui Mang Dawala, ieu mah nami anu pangsae-saena di alam dunia nami Dawala. Sieun teh Kang. Sae teh Dawala teh. Aduh, Mang Dawala meni ganteng. Tong sakali-kali deui nya. Oh, Mang Dawala da abdi mah heureui. Banyol. Heeh nya. Ampunten Mang Dawalanya. Sami-sami. Mangga tuh Mang Dawala. Mangga. Sampurasun. Rampes. Sopan tapi. Mang Dawala. Sugan tetos tebih Mang Dawala. Heeh. Oh, anjing ngaran Dawala. Alarasani Raden Arjuna parantos jagjag Doh, leres. saparantosna tuang balakesakan Leres. Nyata nyusul rakana Arya Bima Hengge. anu kiwari baka beto tamasan sedanten ulah dia bala tam hangkot buta. Wah. Mangkulingan Datan nirat sangat teman mewuh mangkulingan rana Teuing Kakang Bima Loh, leres kula. geningan keur dihurup ku sedanten ulah dia bala tamtama begal jigana Sumuhun tangto. rupa-rupa keur rek neang Dah, sikala bakah yang nyaho kumaha juntrungan anak kumaha gedena kumarupina. kumaha rupana Leres. Kakang Bima orang ingkang bakal ngabantosan salira kaula Arjuna Doh. Sawiji-wiji huruf euy. Ya, ayo kula. Doh. Anjing deui buk ngalangan. Atuh mun urang mah dicukur heula. Ya, sia. Lamun komplok. Wah. Anjing jago aja. Wah.
dulu euy. Teu sangka samangka meuli teuas kitu. Waduh, tina naon teh samangka. Aya eueuh. Ayo motor. Ayo lo kampung. Sebe pakepong. Awas Kang. Alah, sia rasakeun dia sok. Uy. Awas, anjir macok. Ulah, macok. Kawas bangu. Siga beo. Oh, beo na. Aduh, ada. Uy. Wah. Wah, awalnya bieu. Aya anjing kana jubluk. Hakan ku sia teh. Ha, sia kabangit deui. Bapak, Sok sia. tulus pencit teh Kang. Dulu sia diguledek waing. Cocok lah. Kahina bae. Rasakeun sia Mang Dawala. Sok. Anyar ka jurus teh. Wai, Wah, anjir hebat. kuat. Ditunggu malik deungel ka aing. Sidik teu keuna we nya. Murukan keuna berarti teh. Wai, hebat lu. Dengan teh jang. Wai, rasa. Sidik teu beunang. Lain nanaonan. Kuatir kieu. Jalan maka sentet. Wih, anjir hebat euy. Hebat bener euy. Woi bak. Alah. Karasa bereuseuh. Kumaha karasana? Alah, Mang Dawala. Bosek sia. Alah, ampun Mang Dawala. Ampun. Kaiten batin. Tulungan aku modal sia teh. Hai. Panguyu teh sia. Bosek sia. Ampun aing ampun. Ampun ulah ditonggeng-tonggeng kieu sia. Cara biasa aing ditonggeng-tonggeng kieu. Minta nu biasa, Ala sunah. anu standar we nu standar. Standar.
jagoan ngarempuk geus ya. Wah, coba. Woi. Ya. Woi. Wah. Aduh. Anjir. Moal teu seueur. Nyelak kieu kada dua ji boceu dah. Moal nyiram. Moal nyiram kitu. Aduh, ditajong boceu menikah nyeri kieu. Moal jaringit atuh. Nah, muntah-muntah. Alah. Siram, teman. Lebareum. Siram. Ampun, muntah-muntah. Anjing, naon? Mei menang meuli 5.000 keluar deui. Atuh dah kana barang dahar. Kana barang Lebar dahar. aing dihakai deui we. Geuleuh. Hah? Geuleuh bari nage. Naon hayang maneh? Cak. Ceting. Hakan ku maneh teh. Dari Meni segala hayang maneh mah. Kaing teh. Nah ulah aing bahagia. tadi nah hayang urut enceh. Aya. Ulah anjir. Aduh. Wah, Bang. Ulah ditenggelan Bang abdi. Bang. Watir akang. Bang ampun. Watir. Anjir, buat ieu deui. Geus akang karunya. Aing make batu sia. Atuh ulah numpageun. Nah make tatanggahan. Nah, hujan euy. Da tadi hujan we mahalo. Anjir, utah. Kurang ajar sia. Babu kerajal begitu. Utahan ka aing sing utahan ada Mang, ampun Mang. Sia. Aduh, sia baseuh kieu aing. Kulimis. Wate bau. Kurang ajar. Mang cing abdi oge ulah dilawan abdi mah Mang. Aduh. Alah, keur nyiram abdi teh. Nah, pacaran. Aduh, asa jadi beheung sosogedeun aing luaran. Geus kekerebekan kita tadi aing bedeung. Wah, aing mah lamun kurang dahareun laparna luar biasa. Wah, tah. Saha tuh jelema jagung gede itu? Wah. Aya milik deui. Sumohon Aya tadi kahayang teh si Jerafa anu jadi panungtungan ame aing bebas kadaharan jalma-jalma ti kampung Alicahra. Nya teh. Kabeneran teh aya jelema yapling. Sampurasun ya.
Iya saha ngaran teh Jalu aing Bilawa sia anu ngaran Kalabaka bener keke doan dakwaan aduh desangka siki Adi mere hakaneun anu gede saha ngaran teh Jalu aing Bilawa walah Loh, Bilawa ayo segaranya euy jasa imbang jeung dedeg bener maneh tina di kampung ahli cakra bener nyaho datang ka didek naon dek dihakan ku saha ku Kalabaka apa Kalabaka saha sia galak rauke euy aya jelema galak Bilawa aing sia teh apa aing teh Kalabaka aing apa sia teh dek dihakan ku aing lamun sia hayang ngakan aing sok sia semplakeun takna kenca banget tuh pegelatkeun ku lamar ambakan sarami keluar nyawa tenaga urang jago jeung aing walah waniat bener maneh ngomong gini Bilawa coba sia kurang ajar modar ku aing modar sia modar ampun buat kurang ajar sia sige naon eta ngampul atuh Kang kali jamu jasen sia naonan atuh sileukeung jol jebet tuh kana aing ya atuh cuman decan udang sia bino bangsa teu aing modar sia wah eta udang sia ampun Bilawa nyoyina dalam tak jodoh sedening kuku pancanaka modal sampai ampun wah ngagologor bener binatang sia desapira bujuk ngagologor beung namo good loh naon Cok, wah karasaeun Kang di tengah cok hakan aing geus pae cok aing liwat cok sok aing udang si teh coba di kaing sok aing bubur gitu kan nanti nyawa aing teh RW gitu siapa aing geus pae wani siapa aing geus pae wani neungeun kan dipaean heula tuh nanti paean mah abi teueul oh sia teh pahlawan keberangan buyuk ayo sia kan si babu kunti gua atos perantos di ka kampung ahli cakrakeun ku abdi wah tos aman di ditu kan ayo ini yang Akang alhamdulillah dulu bebas tina ancaman Kalabaka kampung ahli cakra sumuhun bebas wah eta bulan Pandita Ijrapa maulah nepi ka kepro luar biasa bungahna tangtos sok sanajan sakumaha endana basa mah bisa ngagambarkeun kana kabungahna Ijrapa sumuhun malahan janji ka Pandawa kumaha di mana mangsana Baratayuda bakal jadi tawur bade bakti diri sareng putrana Irawan
ya ulang umur kete Pandawa teh sados ieu teh bade ka Cempelerja. bere ninggal saya marah Namun dilakonkeun moal teu nepi ka jam salapan meureun. kewe disambung dilakonna ge kala bakal peja. sumo Ya, ulang apunten dina sadaya sami-sami balepatan. sami-sami Bobo siapa non carang siapakan ti akang siapa kanca. harus Selamat anu nonton, selamat anu ditonton. Sekali selamat tetap selamat. salamat Gila lakon kala bakal peja orang pungkas kembang penetik sinebaran sari tutup lawang si gotak.